Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa tepang deui sareng sim kuring Istana Nurpadela nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara warta Sunda di televisi. Kameumeut pamirsa sadayana di TV edisi Senja kasanggakeun warta utama ladang ganja di kawasan Bromo. Pamirsa, aya hiji warta anu kerame di media sosialnya eta kapanggihna tilu ladang ganja. Ieu hasil tina gunakeun drone anu diterbangkeun di daerah Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Netizen ngajukeun tanya ieu teh tarik drone di eta wewengkon. Numutkeun keterangan Kepala Bidang Wilayah 2 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru aya 58 titik ladang ganja anu kapanggih di kawasan TNBTS. Tempatna di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ladang eta kapanggih kebantuan drone kalayan legana sekitar 1 hektar. Unggul ladang ganja nu kapanggih mibanda ukuran nu beda-beda nyaeta 4 meter persegi nepi ka 16 meter persegi. Lumangsung geger sidang kasus kapanggihna ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ieu nimbulkeun sarta nembakeun spekulasi ti warga. Warga naranyakeun naha biaya penggunaan drone di eta kawasan kacida mahalna. Malah di media sosial oge rame caritaeun yen aya larangan pikeun nerbangkeun drone. Mah aya hal nu disumputkeun. Pamirsa, acara warta Sunda dinten aya dicapkeun dugi ka dieu aya saeutik kecap kapungkur ilmu tuntut dunia sieun nu awor kudu disingklar. Mugia janten lengkep panen kanggo urang sadaya. Di warta Sunda sim kuring puni Istana Nurpadela, sim kuring amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.